Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna Tales Bogor bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna Tales Bogor. Tales kaasup kana bebetian. Mun geus diolah rasana kawas sampe atawa huwi boled. Tales Bogor jadi ciri khas oleh-oleh di Kabupaten Bogor. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.